ciri umat akhir zaman salah satu cara berpikir nate mari heulaan takdir nama can kejadian gitu ya eta. Tapi estimasi sareng prediksi nama terus sedemikian diyakini kebenaran itu. Terus seueur jalmi akhir zaman men terbiasa nganjang ka pageto gitu. Terus biasa nganjang ka poe isuk gitu maksudna teh. Mulai we kegelisahan, kesengsaraan, tekanan ngawitan we karawa. Eta teh tina estimasi, eta teh tina prediksi. Padahal teu kira Gusti Allah teh kadang masihan terang, naon nu prediksi teu kajantenan, naon nu diestimasi meleset, eta teh sering kali gitu. Mung kumargi filsafat eta teh tos maneu gitu. Dina akal jalmi akhir zaman mah gitu. Sehingga jalmi akhir zaman teu tiasa ngeureunaan kebiasaan ngadamel prediksi, ngadamel estimasi gitu. Matak takdir nama 4 bulan kapayun kadang rasa nama terus karaos ayeuna gitu. Upami nurek di payunana teh takdir awon misalna teh naon lagi hutang 4 bulan kapayun kadang nyerina terus karaos ti ayeuna sangsarana terus karaos ti ayeuna padahal takdirna mah can sumping padahal mah Gusti Allah teh wenang kun payakun beresan semetan sapoeun atanapi sadentikeun geus teu aya nu mustahil ka Gusti Allah mah kitu. Kadang budak masih kene TK terus ngagambar perguruan tinggi gitu. Matak bumi teh kudu caket ka perguruan tinggi cenah. Padahal budakna teh karek TK gitu eta. Padahal isukan teh dulu ka hirup kene duka maut sarosna urang teu terang. Prediksi-prediksi sareng estimasi-estimasi eta teh da sama sakali henteu ngadatangkeun kasaean. Kana hate urangna teh kitu. Nu puguh ngadatangkeun kasangsaraan, ngadatangkeun siksaan, tebih ka dituna jadi megatkeun takdir pangeran itu maksudna teh.